abdi jeung rerencangan abdi ti kelompok tilu bade mintonkeun video AMC nu kalawan temana tepang taun. Saat acan eta abdi jeung rerencangan abdi bade nepangkeun nami abdi Febian Fitri Harumalinda dari absen 12. Nepangkeun nami abdi Nabila Fadila Rajmani ti absen 23. Tepangkeun nami abdi Tiara Selina Kurniawan nomor absen 34. Nepangkeun nami abdi Chandra Darmawan ti absen 7. Tepangkeun nami abdi Satria Bumi Persada ti absen 32. Tepangkeun nami abdi Muhammad Aska Santoso ti absen 21. Jeung enjing bapak-bapak ibu-ibu sareng sadayana anu parantos sumping dina acara dinten ieu, simkuring Satria sareng rencangan abdi Aska, bade ngiring janten MC dina acara ieu. laras pisan Satria, mangga orang sambut para tamu salam sareng tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung enjing sareng mugi acara ieu teh langsung kalayan lancar, sareng pinuh kabagyan. Sadajan urang mimitian acara, mangga urang sami-sami ngadang sambutan ti orang tua Febi. Sumangga Bapak Ibu ka panggung kanggo ngucapkeun rasa syukur sareng katur nuhun ka sadayana anu parantos geus sumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ngaturkeun salam silaturahmi ka sadayana anu parantos sumping dina acara ieu. Alhamdulillah puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat sareng kasehatan ka urang sadayana nepi ka bisa ngariung dina kasempatan anu pinuh kebahagiaan ieu. Ulang tahun anak abdi anu ka-17 tahun. Sakarasa waktos lumangsung gajang pisan, perasaan enjing keneh ngendong ayeuna geus leutik jadi remaja. Dina yuswa 17 tahun ieu, anak abdi tos mimiti langkah kana gerbang kahirupan sawawa. Tanggung jawab leuwih badak jeung kaputusan-kaputusan hirup bakal leuwih penting. Urang salakokolot ngan tiasa ngadoa sareng ngadukung sarimlengna. Mugi anjeun janten jalmi anu salehah, mandiri, mimoga akhlak nu bager, jeung tiasa ngarumuskeun cita-cita sorangan kalayan gigih. Sing kuat yang harupan sagala rupa cobaan jeung sing tiasa ngalemtongkeun kahirupan ku jalan nu bener. Atur nuhun ka dulur-dulur rerencangan sadayana anu parantos nyagakeun waktos pikeun hadir sarta ngadoakeun mugia silaturahmi janten berkah pikeun urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakumaha biasa dina acara pinuh berkah ieu, urang bade ngadang pembacaan ayat suci Al-Qur'an sareng doa anu bakal dibacakeun ku adik Tiara. Sumangga Tiara ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mugia Gusti Nu Maha Suci maparkeun rahmat sareng karunia ka Febi anu ayeuna tos yuswa 17 tahun. Mugia salawasna dipaparkeun kasehatan, kabagjaan sareng kasuksesan dina sagala hal anu dipilampahna. Mugi anjeunna tiasa janten jalma anu bager, pinter, sareng mibanda akhlak anu mulia. Tiasa ngabahagiakeun kahirupan kalayan rasa syukur sarta sabar dina nyangharupan sagala rupa tantangan. Mugia Gusti maparkeun pangaweuruh anu jembar, kepinteran anu manfaat sareng hate anu ikhlas pikeun ngabantu batur sarta ngawangun masa depan anu camerlang. Mugi sagala cita-citana tiasa kalaksanakeun kalayan lancar sareng mugia anjeunna janten sumber kabagjaan pikeun kulawarga, guru sareng sakumna nu mikat nyaah ka anjeunna. Dina dinten ulang tahun ieu abdi nganuhunkeun ka Gusti pikeun anugerah hirup anu dipasihkeun. Mugi anak abdi tiasa terus maju, sukses sareng janten jalma anu manfaat pikeun agama, bangsa sareng nagara. Amin. Sakitu ti doa sareng pembacaan Al-Qur'an, ayeuna waktuna urang ngadamel suasana langkung rame sareng seru. Ayeuna urang bade ngayakeun lomba jeung kuis. Saha nu siap? Hayu urang ramekeun acara ieu. Sanggeus loba sareng kuis, ayeuna waktuna urang ngasa sakedap sareng ngarasakeun hidangan prasmanan anu parantos disiapkeun. Mangga ka Bapak, Ibu-ibu sareng sadayana silakan ngaraskeun hidangan nu aya.
Kumaha adat, ayeuna urang bade ngalaksanakeun acara potong kue ulang tahun sareng sesi foto-foto bareng. Sumangga ke panggung sareng ulah hilap nyiapkeun kamera pikeun ngabadikeun momen anu istimewa ieu. Sanggeus foto-foto, ayeuna waktuna urang bagikeun hadiah pikeun pemenang lomba sareng goodie bag kanggo para tamu. Mugia hadiah sareng goodie bag ieu tiasa janten kenangan anu saya pikeun sadayana. Satajan urang nutup acara, simkuring sareng Aska ngecapkeun hatur nuhun saageng-agengna kasadaya nu parantos hadir sareng ngiringan acara ieu. Mugi acara ieu tiasa janten kenangan anu endah sareng mugi urang sadayana dipaparan kesehatan sareng kabagjaan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.